Nah gening cerik teh biji cimatanyaan bisaan maneh pun bapak udur naon pun bapak teu damang sakit bapak maneh gering ayeuna babarido Cipanon punten agang pun bapak udu atau damang bagja agang nuhun agang mudah-mudahan agang cing panjang Yosua akan peperihan pun bapak atau damang lagu sedih mengalak kolektor ningangan sirah abdi wae saha lu sebenai mun-munan dengan nyautan ge kan geus sabaraha poe bapak maneh geringan kan parantos sasa tengah naon panyakitna baru si sabulah sampai ieu na teh socana di maneh di dieu sepot umawi lalu sekarang ditanya ayeuna sekarang ditanya kalau resan tepang misalnya juragan anu me di dieu oge lah teu nyamper Arjuna ka maneh dina waktu mimiti ka panggeueuh umawi caya ngalihan da pugu abdi teh ngagugulung pun bapak kulan mah maot teh bapak maneh naon ayeuna babarido Cipanon eta dramatisir babari juuh eta mah teuing nya mangge kasedih teh jaman Cipanon mangge kasedih teh tong borok kitu sia eta mah aya mangge suung buruk jo gugu teh ceurik naon maksudna ge teh naon maksudna kira suung jeung cerikan dari besan bapak maneh geus sabaraha poe geringan sasi setengah bulan ayeuna teh parantos teh tiasa aya nu leupet tuangeun boh leuteun oge ai kapal aya ageung martabak telur mah baju ngajak roti bakar da wala asa jiga lamun sia init ka pusir dayu aing teh pakaulan pati-pati ngantunkeun alam nginingakeun alam dunya oge aing teh hayang martabak kengeng meser Gusti Batara Kresna Gatot Kaca ulah Gatot Kaca ulah dua wayahna sanajan keur tibra ka Kang Semar pindahkeun ka mana wa dibelah ditu tadi katinggal kumaha aya tangkal kai anu gede tau saranekeun dinya cenah kapoe ieu kadegan pun bapak mah ulan bujang hingat sendik sanak gitu ku abdi katoya pananganana ge ngoceak teh aing nuju karaos teh ngagorobo dalinu sawak-awak panginten ya yang cageun mah wayahna we meureun ngiringan wa sok aceu kaula nu bade dikumahakeun keun urang lanongan ku kaula nuhun kaula nu neraka Batara nuhun mangga susuganan atuh mah maksudna ngeureukeulat cai nya tetap engke di mana parantos damang panginten wayahna we ku cai haneut ibakna mun bisa
sangke we kuidep disangke we saya bawa Disangke itu we. ting we Lalaunan. ujang Pate lalinu. naon ieu teh wayahna we alah tong dicabak jadi jang alah ujang Pak, Pak. Cicing dek diubaran pot. cicing dek diubarat eta kok kejakan oh di pangku dan nyeri meureun tinggal ikeun bapak aing pae ditinggal katos kaca ku aing terus nah teh aing mah Aya kaja ka kolot. Aya omongan kitu sana. wae tinggal ikeun aing mah teungeuna beda-beda ceuli Cukup, dia cukup. Malik ka dieu. Sake. Yuk coba ngawa ngiringan sakurasa Wah. Sangkeh we kulen. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna iya inggih Nyanak pusaka senjata sakra hudaksana. iya inggih Kang, mudah-mudahan pujalan ieu bisa rengse sagala rupa pasoalan anu kaalaman di negara. Ya, Kulan. Aya naon akang? lain itu bapak aing dek disuntik. Manya disuntik. Mun sagede kitu jarumna. Gusti. Wah, cilaka. Pak peleuleuyana Pak. Kena pasrahkeun dak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, da teh akang mah. Dan nyeri na bakal leuwih atuh aing ngaran-ngaran maot teh bakal tingku nyeri. Eta teh. Pasti mu tak. Ya, Akang. luntur dulur lah asbaraya. Wah, teh dulungan teh barang. Leungit pencakaki teh dunungan teh naon paeh bapak aing ayeuna. Edan dak. Edan aing tinggalikeun. Cirikeun. Karakadang. Boga dunya sakumaha karesna aya nyaho. Sanagara Duarwati ku aing diserang. Maju kitu perang jeung aing. Ari omongan ada mah suapan ge gitu. Suapan ada mah. Aling ku aing aling. Wah, Dek di kumaha bapak urang Gusti. Lain seuri. Kreng, abe cager. Lamun teu cager, mun teu cager pasti meureun maot. bodoh jo singkil we tuh. Asupeun deui yeuh. Reng, haling reng. Abe cager. Aling Iya siap, kalian. Blok deui teh, blok. Karunya ku polosna si gareng. sumohon we. Manawi sareng Manawi. Kalayan Widi Gusti. Kalayan kersa jeung pangawasana Gusti nu kagungan. Muga-muga ku jalan ieu. Sae. Kakang Semar Urah Kuda Pawana. Kaulah percaya ka sampean. Punten. tenang Teknik kumaha keujang? ieu kaula Gatot Kasawa Ayana, iyalah. tenang Amuing, yang Kang Toswa. penastika sayang tumampa. iya inggih Sakra udaksana ngeunaan pisan kanu ngajendulna. Wah, Atuh ieu anu ngajendu mungsrat
ngaluarkeun getih kalayan aya makhluk anu ngagajileng dilebet ieu panyawa nyipta seni pamuayangan kamu mulai kesenian lain ukur kesepan nganu maksud dan tujuan ngewujudkan persatuan
sastra tinuara panjiange ngawus sinenggi kanda Purwantara Dupi basa Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara hartosipun kraton kedaton opo iki dalan karaton ingkang dianggo jejer cindarita boten wenten malih ya iki kajiabi ti salebeting pagelaran Jawi karaton nagara Banjar Kancana ya iki Banjar Kancana ingkang dados Nalendra dudu telu dudu loro angin sewiji-wijina inggih bibisik Prabu Banjarpati ya iki ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar denta pinalipit ing sososari nenggana waretna ya iki lemik babut prangwedani ginanda wijadewat kastori lan sinebaran sari-sari doh ya iki mawi raksukan sing sarwa endah ditaretes kinten rinukmi lajeng pengawakan jangkung gede simar dada bewo simrostaya papadana pasmolir bang barongan upamangan deka sentak sengor iya ini ingkang sami wontening pagelaran Jawi Keraton Negara lajeng Ranyata Kakasih Dewi Banjarwati iya ini Rayina Sang Nalendra salaku patih Punten Kantun Senopati Ingalaga kekasihipun Banjar Segara doh iya ini sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamur Nalendra wateku Sang Nalendra sakti mandraguna doh iya ini utas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan tenan nanging dina waktu siya Sang Nalendra nuju ngungun nganglu bingung nutubangi tungtung susah mana anu taya sudana walah tantos jilaran kaayaan negara nuju harengheng masyarakat negara ngamarudah wayana rupi-rupi wabah anu kena ka negara jeung ka bangsa iya ini paling sakedik 100 jalma mah anu maot sadinten ku ayana katarajang rupa-rupa wabah sareng musibah leres nya parantos aya pitumaleunana margi bisa nawaluyana ieu nagara teh kedah ditumalan ku getihna Bima Pandawa anu kadua iya ini anu kiwari Bima nuju hahargungan dina calongcong wesi anu hese pisan dialah getihna margi pakarang teu aya anu teurak kitu kaayaanana saur niratanana panjang sumugi eya sinengi sabda kuning
wala bakti tening asik ya teh ya kasih ora katara busana maneka warna Sreti nonging pasewakan busana maneka warna busana maneka warna ingkang samya wontening pagelaran rengking manik narawata wontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Banjar Kancana Yegi sang nalendra bibisik Prabu Banjarpati Yegi remagantian Rayina Kuanyin Kakasih Dewi Banjarwati Kalayan Senopati Ngalaga Kakasih Banjar Segara sami wontening pagelaran Jawi ngandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun kadang ingsun Yai anu payus dipiagul kalayan dipireus ku Akang Nyai Banjarwati kahareup tiupna cobi oge bungsu kahareup maneh Banjar Segara dah kaula nun Raka Prabu si cantik tapi noda menyai nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semua baktos kaunyuk panjenengan Raka Prabu Nyai kaula nun doh ya pujas tuti Nyai aku terima dening tanggal kiwat dengan simpen pelungi hati punding Mas Akai ngahaturkeun rebu nuhun Raka Prabu kalihna tieta hapunten tina pihak kalepatan ageng semonten alit kaula nun iya saling maklum juga sae lah katiluna perkawis aya naon eta purwa panjenengan kersani malannya waktu sinatan sadia ajeng-ajeng kaula nun tunggu bungsu kahareup Rayi nya si bontot kenya tapi lo damel kaula nu nampi karena pembagih kalayan ngahaturkeun sumasungkem kaunyuk panjenengan Raka Prabu iya diterima kaunyuk mok patih kaula nun Banjar Segara ditampi nuhun pujastuti sampean ku Aceu kalihna ti eta hapunten teu pihak kalepatan ageng sementara iya saling maklum tansah diajeng-ajeng aya pikir saya naon Raka Prabu tak geuning
kita geuning Raka Prabu tansah diajeng-ajeng aya non ye kalanon kieu Dah, cobi. Purwa dihaturanan linggih ku Akang Nyi memang saperkara Akang sono Dantos. kaduana ti eta ngahaturkeun rebunuh laksa ketika bingaha Nyai bisa nyaosan kana pangangkir Akang ayeuna tepi no damel kaula nu kalayan sakaligus Akang bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna Deh. tina gawe mararane sararea anu geus nyingkirkeun baju leungeun ken sakatuhu demi nagara demi bangsa sok sanajan ayeuna can puas dina mangsa urang hasil gawe sabab yakin meureun kaituna aya tuluikeun gawe urang ya memang ku kaprihatinanana urang sararea di dieu mimpin negeri diri anu geus diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa saolah-olah urang teu kapake Doh, kan tenan sampai gawe teh kapake teh ya. sabab ku ayana kajadian negara anu sakieu hareng-hengna masyarakat negara ngamarudah laras kaula nun Raka Prabu Wabah jeung musibah teras-terasan. musibah terus-terusan bencana alam jelegur belah kidul candreng seni omean belah kidul geus jelegir di belah kaler candreng seni omean belah kaler geus cing cararowok belah kulon Duh, candreng sebelah kulon geus meledak kejadian bencana alam belah wetan katurug-turug ayeuna rupa-rupa panyakit anu keunana ka urang sararea ka masyarakat negara anu memang penyakit ngaranna alalanyar wah, ada aneh. make jeung aya cikungunya Pakai ayam lu babi sekarang. make jeung aya flu babi Ya, flu burung sakadar nih lu hansip. acan kadenge teh dina lebah dieu flu jelema San kadang teh lu hansip mah. pek geura pikir ku nyai rupa-rupa panyakit anu tiba ka negara anu keuna ka hamba rakyat negara bejah tinu beunang dipercaya geus dilaksanakeun Duh, cenah ieu nagara bisa waluya tina naon rupa-rupa penyakit bakal cager bakal hinar tina rupa-rupa wabah tapi kudu ditumalan ku getihna si Bima Pandawa anu kadua jelema anu jangkung gede anu dina dagat ayeuna si Bima aya dina calongcong besi gegerungan teterak ku rupa-rupa pakarang nyai nepi ka disaemarakeun saha-saha anu bisa anu boga pakarang anu terak ka si Bima yakin bakal menang anugerah di negara tapi nepi ka danget ayeuna si Bima can terak raye tuh. malah puting tade nyai akan ngempe nu kaimpi ngimpi negara kabanjiran meureun ieu kejadian teu bakal tamah-tamah yakin urang bakal netes semplek incak semplak itu salah ieu lain
mikirankeun kumaha salah jeung katang tuanana supaya si Bima terak ku pakarang supaya kaalah getihna. Raka Prabu nguningakeun kaula nu memang si Bima teh jigana wae si eta teh boga ilmu Batara Karang, boga ilmu kadugalan nepi ka teu aya pakarang anu teurak. Ngasru ka kampung-kampung mapai padesaan lungtik pakemitan sepuh-sepuh nu kagungan pusaka-pusaka teh sadayana parantos ditamut nanging nu kadang kawiara ikiwari teh kaula nu teu aya pakarang anu teurak tubahat Bisa jadi guguru. Senopati kaula nun Raka Prabu Guguru nanti Surade. sami nguningakeun kaula oge kaula nun parantos ngapruh ka mana-mana Dah pakarang-pakarang teh teu aya nu teurak daya ulang. atuh kumaha Nyai nyangakeun sadaya-daya Raka Prabu nanging ieu mah aya selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu beunang dipercaya Cing sugan ulang. impo ti saha Aya ibu anyar bener. ieu mah namung nu wartos nanging digugus sareng teu namanya kumaha urang bae ieu menawi sareng manawi kaula nu cing. Beja ti urang Suradi meureun mah. wartos ti saha aceuk beja aceuk oge teh urang Surade apa maneh Surade rayi kantenan we kapan aya Surade tutung eta mah Surabi atuh belegu Kana rocone. kenging wartos teu beunang dipercaya Iya kumaha tiasa kaula nun si Bima bakal kalah getihna si Bima bakal teurak ku pakarang tapi si Bima teh nyaeta kudu digebug heula kulayang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta. Wah, eta Cisa kali deui tiasa si Bima bakal teurak bujeng hingga ku pakarang pusaka ku bedog biasa ge bakal teurak asal si Bima teh sirahna kudu digebug heula nyaeta kulayang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta. Bingah amarwata so Kiri-kiri langgar sentira hamidana. ya Kang hamidana. Ya. joksa eta saur sepuh anu keng dipercaya di urang teh geuning aya paranormal laras gulahan. nyaeta kakasihna teh Lurah Togog Tejo Mantri ti si Ogog leres Raka Prabu sanajan eta jelema goreng patut calangap irungna rada pegeg hideung ongko tapi ilmuna luhur waspada permana tinggal numutkeun beja tinungna beunang dipercaya cenah eta jelema teh cenah mah ieu mah dunya masih kene genjol daratan masih kene budahan batu masih kene beye eta jelema geus kumelenang cenah mah eta jelema teh terus madu trahing kusuma titisingan danawiri tah dewa yakin akang percaya lamun datangna ti si Ogog Wah, percanten. kaula nu Percanten ulah ditinggal. kumaha iya kumaha tiasa bakal teurak tapi kedah digebug heula ku pusaka layang jamus kalimusada lambang kagungan negara Amarta. Beres sama bulan. Biasa jantan bulan.
syukur bagja pembayangan anu gelis hadi akang gening tersangka ya beja anu matak juga makan ka diri akang syukur rayi bagja tina menang Banyarwati hadi akang gedung di tengah lautan ulah kapalannya belai kantenan ulah wayahna usaha deui ikhtiar deui kayaknya supaya si Bima terak ku pakaran paling heula anu kasebut naon teh layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta kaulanu sanggup kapan teu kaulanu tadi oge nyai teh parantos janji waktos di istrenan dinama waktos di istrenan pati jiwaraga bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun Raka Prabu kuasai syukur Senopati bungsu kaulah nun Raka Prabu sanggup maling layang jamu selusada adi Aceh kaulah nun Aceh kumaha urang koalisi jeung Aceh hijikeun sholat Tukino damel kaulah urang ngahijikeun ilmu panemu jampe pamake urang lumampah ka negara Amarta urang cokot eta layang jamu sekali musada nyayokikeun tanaga sareng emutan Aceh syukur ayi nanging dinten iraha kaulah kedah lumampah kaulah nu ya ulah diisu paketokeun ayeuna maneh ini teh ini paling layang jamu sekali musada supaya si Bima anu kiwari haharegungan dina calongcong bisa terak ku pakaran wah bade dianjing paketokeun ayeuna bade mios berat lumah pajung lumah kuwi rayi angsa damel sapaleja rayi kaulah nun Aceh ayo langsam atuh salamet anu ngantun salamet nu dikantun mudah-mudahan langsa damel sapaleja Raka Prabu mugi acing damel ya itu kana tangan ada bari hasil Raka Prabu ya Banjar Segara mudah-mudahan naon rupihan pimaksad sapa mulut giluran sapa leyatin dengan iya wong Amarta pasti sampai bakal kalegitan layang jamu sekali musada
ingkang mandeg ing paseban Jawi Ade Aceh ulah nu ulah kapalan nyamela anak kubuhin tapi keur ngabelaan negara jeung bangsana nu sakieu aut-autan jeung harehe leres kaulan aya urang laksanakeun sugan jeung sugan eta layang jamu sekali musada bisa beunang jangakeun ka Aceh kedah kumaha carana dina waktu soena dan dirakin kang mandeg masih panjang mandeg ing paseban Jawi mandeg ing paseban Jawi Dewi Banjarwati oge Banjar Segara ieu ge anu nampi pancen tina lendra yen pikeun milarian atanapi maling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Marta pikeun ngababuk Bima anu kiwari ngaringkuk dina salongcong beusi Aceh Maharayi yakin si Bima anu hese pisan dikereutna kulitna nu matak tah kitu geuning ilmu batur mah anu kudu jadi enteung keur urang ari si Bima kana kulitna hese dikeureut teh dilantarankeun manehna teh hiji bebenteng nagara Amarta mulai kedugalan jadi eta teh dina harti kakuatan teh keur kapentingan nagarana jeung bangsana bisi aya si kusi ulung-ulung gelaga kencana mau ngamuk ka Jahmeta beres sabab tanagana oge cenah nandingan badak sawidak tapi dina soal tanagana mah geuning bisa dilumpuhkeun ku urang ngan hanya ka teuterak ku pakarang pakarang Aceh kana sakitu lobana eueuh hiji oge anu teurak teu aya nu mampu oge meunang bejati nu badang dipercaya cenah kudu dibabuk heula ku gebog eta kudu kita kakelor atawa dibabuk ku kelor geus dilaksanakeun dibabuk heula ku haur kuning lapur teuterak ya teh lain pagawean anu enteng rayi wah abot ngalaksanakeun dipenta diinjeu moal dibikeun dibeuli dasarana teh lintang ti kudu didodoho kudu dipaok ku urang tayeuna urang gawe bareng oh sae mah ngahijikeun atanapi nungakeun maksud jeung tujuan mangga Aceh jeung kaula urang gawe anu bareng itu urang ngahijikeun teh dina waktu ayeuna urang kawalisi ya urang sanes kawalisi atuh koalisi koalisi urang manunggal Aceh maling anjeun anu ngawaskeun ti kaangangan lamun aji nu maling Aceh anu ngawaskeun ti kaangangan urang saling talingakeun dina lebah dieu
oke jaga keselamatan ulang sewang-sewa wah mangga asik mangga dia stopkeun kayak gitu cut meme itu saur walat dia balat tamtama supaya ieu nagara ditinggalkeun ku urang teh menta supaya caring-cing pageuh kancing caring pageuh ikat ulah aya hal anu teu diharapkeun tingkatkeun ronjatkeun dina nggoning urang ngajaga nagara da puguh ieu teh geuningan loba anu mikabutuh nagara urang teh kade cing hati-hati sing bisa aya serangan ti luar negara panyakit teh da puguh di luar negara jeung ti jero negara datangna kan tenan wayahna anyurkeun ka sajumlah ulah dia balat tamtama bewarakeun mangga ajeng mangga di stopkeun ayo siap urang sami lumampah mangga walat dia balat tamtama inggih kula iya hadir kula hei 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 ngahacurkeun si bagus nuhun ditampi ku kaula aya pikir sae naon ye Raden Banteng Raden Banteng ya aya naon-naon di teungelan ku Asep Banteng percaya percaya mi nelayan ge minggir bilih aya nu macem-macem sok Asep Banteng Udin Batak aya oh ya nang pelek aya Yan Tobadak aya Ari Batak wah Ari Pelek aya Darya Ornerdil aya nya aya to Sembabak toy kajangakeun nuhun percaya aya naon nya dagang anjing mun bau jengkol aja teh eta kan anak nangis kadahar naon eta teh atuh mane ngajak kadahar jengkol geus ngakanaon udang udang jauh ngakan udang bau jengkol apa dicampur jeung kuda laut ya hajurkeun si Bapak geus lagu sih hak nuhun mangga aya pikir sari naon we sih jeung capek rahe aya meeting sore ram anak yang manis janganlah dibunuh kalau dibunuh silakan urang bakal dibui homo aya cinta segitiga lagu batur nepi ka diruksak itu lagu cinta segitiga deh lagu naon bete lagu toka-toka
Aing mana bisa ngalagu? Bisa cisok. Dengdelet tumila reungit tumah oh sayang boneka peot coba rupa-rupa siapa mau kejeng boneka cantik jadi aing nyaho zaman Elia Kadam oh zaman Deli Suryani oh kadempet atuh zaman aya pikir saeuy naon bulan Gusti kieu bewarakeun ka batur-batur sampean yen kaula ayeuna dek lunta deui ninggalkeun ieu nagara ketahuan pacaran lagi dengan si ayah sakit karena pacarnya kawin lagi asal ceweknya mereka mana tuh cerita gesal teh kawin nanti menitu beja-beja pantas gening itu beja-beja tidak gening goreng patu sampean apa si Bima nepi kadanget ayeuna teh eueuh pakarang anu terang wah leres Gusti ampun eta awak si Bima keris teh metu abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna sarulit merenya mana apa surulit apa naon di mana jelema aya goreng hatene teh surulit eta mah sarulit atuh goblok eta mah atuh kabina-bina teuing ai sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit sarurang suit eta mah suit ai suit mah ieu anu beulah biwirna ai sia eta mah saung eta mah saung eta mah rarengat atuh saung eta ai saung mah di mana usum hujan sok jaradi gini di kebun sampe suung teh mah belegug nah setika pani gunya bina teuing ai suung mah di mana eueuh naon-naon suung sia teh ai suung mah jalan cai gini babaturan got kuluwung teh mah belegug jauh kuluwung ai kuluwung mah geuning di pemajikan urang ge aya geus tong diomongkeun teh mah aya data eta mah Sumarni atuh tah wayana si Bima teu teurak ku pakarang teh nya aya beja tinu beunang dipersajan goh eta tah cing atuh Gusti kulan da abdi mah parantos beak dengkap usaha je ka Bapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris dipasihkeun ku anjeunna dengan ditode-tode teh kerisna kalah potong teu mampu abdi anu ngagentian nya teu mampu naon banyak keris dipake neuteuk potong naon kitu maneh keris teh keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno kuris jauh-jauh atuh ya kuris mah sok dirujak hiris mah lamun hiris diharudung eta mah tiris atuh ya teh geus iris ai tiris mah pan sok di jero kulkas tiis nah kudu bisa ngabedakeun atuh iris ai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis isen ah eta mah teu nyari we teh mah
jadi wayahna kaula rek ninggalkeun deui ieu nagara jeung lanceuk kaula. Oh sareng Nen Patih ya sumuhun kumaha cenah saur endang Patih teh Aduh, cik saur cut memei teh kumaha. dek usaha bareng gawe jeung kaula gawe bareng dek koalisi sae Beres koalisi mah. sugan benang sabab lamun teu dibabuk ku layang jamu sekali musada jigana yakin ratusan tahun oge moal teurak dibabuk ku naon cenah disabuk dibabuk heula huluna ku si Juana Raisuana layang jamu sekali musada Jamu dengekeun jamu Uli teh sia teh nyalakeun batu da maneh nu kitu mah baralaga lah Alalaka banyak adat, banyak gaya. dupi eta layang jamus anu bieu teh di mana ayana layang jamus kali musada teh tah kali musada di mana ayana teh di Amarta di dulurna kene saha nu kagunganana teh Yudhistira Raja Amarta. Yudhistira mah atuh eta mah di rumah sakit di Cimahi. Dustira teh mah atuh. Sia teh eta teh ngaran Rajana Amarta. Di eta pisan pusaka teh hayana. Aduh, teu kedah sareng abdi. Teu wayahna nagara tungguan. Wayahna si Bima tungguan besi ngencar. Wah, ai perkawis nungguan si Bima mah aplusan bulan Gusti. Aplusan. Perusahaan we sajam sewa. Kumaha kungsi dibere dahar daek dihakan ku si Bima. Teu daekeun Gusti dipasihan roti. Kalau di alung Kalah disepak. Hamburger diantep. diantep pelukan teh. Eta oge ku abdi dipasihan fried chicken. Wah, kalau ke dia Beak, CF nama nanging sana ku si Bima usaha ku anak abdi we. diberi martabak kira ke pemajikanana. Jadi gegerungan si Bima teh bari tapa bari puasa manehna teu nginum teu daang. Teu daang teh dedak. Laga mana teh teh sia? Surade. Lagam suradi. Najis deh kaul. Jampang kulon dah Jampang euy. kulon detik itu. Kadu panak gitu. Baru. Di mana mah euy? Oh, beujeng dek. Teu panggih. Ngeuy. Lewek teh dek. Wayahna tungguan di saat sana kula datang mudah-mudahan we eta layang jamu sekali musana teh bisa kabawa dadahan Gusti doanakeun abdi ge rek maca gedong dhuwur kali samu ieu Pagulingan sepi ah. batur memaca Yasin sia memaca gedong dhuwur kumaha ge paingan sia mah kitu wae da kalakuanana paingan tiba heula teu payu-payu dagang lotek. Kana Yasin teh apa gedung duhur apa? Bisi aya si kusululu gelak mau ngamuk kajah mata wayahna. Jaga cibener, tingkatkeun, ronjatkeun. Mangga Gusti da upami diperjanten mah. Nini abdi sareng aki abdi incu sadayana parantos gempar. Panyakitna anu DBD, Bede, flu burung, lu babi, anu flu tulang, pelukan anu cikungunya. anu kecil. Aya pangap penyakit cikungunya, tong boro cicuyunya si jagrage aya. Aduh, nyaan Gusti anu nyeri panon teu cager-cager. Aya. Can kecing manis. Nya penyakit kolesterol. Kolesterol beureun. Sia teh kolesterol. Nah,
asam urat tak kitu kulan Gusti nyeri euteung aya muntaber penyakit oneng 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 bisa penyakit oneng mah waduk penyakit liver nu bener heeh aya penyakit liver aya lain liver mah anu ngajaga gawang ai main bola eta mah kiper sia ai kiper mah anu teu percaya ka pangeran kafir eta mah belegu lain jauh-jauh atuh kana kiper kana kafir dipaksa alah sakitu wayahna sae mangga Gusti ku abdi bade dilaksanakeun ieu pancen wayahna bral lumampah jaga si Bima jeung jaga ieu nagara bisa aya hal anu teu diharepkeun aling bere jalan tong halangan jalan aing anu rek teh heula ini bere jalan gayang tuh kadinya jalanna Malibir. bade ka dieu mangga malibir tak kasih si aya atuh agawir euy gawe balong aja balong walungan ka dieu ya punten lain lega-lega jalan itu cegerangan sumuhun kulan Gusti mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan nu bade angkat ka luar nagara cintiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mencekil ya abdi oge bade permios kulan Gusti nanging abdi teh nuhunkeun saminggu mah bade cuti heula cuti naon maneh bade nepungan ka Bogo boga maneh ka Bogo boga ka Bogo jauh mentas laut leuweung gunung tapi ape teu bingung cukup halau na telepon Pulau kuring di Pulau Jawa manehna teh di Ciirateun Pulau Jawa keneh belum boga ka Bogo deukeut kahalangan ku jalan raya tapi ape teu bingung cukup siligupai dina jandela urang siliki cepat cukup kalian agama dadali manting di peti ngalayang kangus ai lagu rupa-rupa eta ku jeung salah teh jeung tarik deui kalakuan tenepi kana serupan rupa-rupanya kansa ih gitu kurang hayu atuh kansa oh mangga tuh wong ngamarta Urang sejeng-jeng tuh aya naon urat teret naon johuhu walah dulur aya naon baraya nyuk curuk suku gunung
tuturubun subuh-subuh Ulung duku. Ngajuk-juk lemur batur. nguru ngojug-jug Lemur batur. suku gunung cupu bledug Beleduk. Beleduk tidak gor. aya bom hesek aituna alah lain urang sararea kudu bener-bener ngajaga lemur sabab lamun teu kitu urang sararea bakal kacolongan kacolongan ku jelema oknum masih kene diarudum anasir masih kene balawiri lamun kacolongan teh mah urang yakin bakal menang teguran ti dunungan heuh ya cucungik buuk mun dibaong kieu dapat neng ladang